Sia eta. Tita dia pakai gincu apa pakai wedak? Apaan sih lu? Ganggu aja. Ntar lagi, dikit lagi. Enggak lihat apa kurang rapi. Hayu atuh, yang penting geus nekah jeung moal. Terawet sia. Buat terom. Oh, kau ngawain awas ya nya. Ih, sama. Tuh cuman cekal dulunya pokoknya. Waduh huluna. Nah, ada huluna. Hulu aing. Ih, cokotan. Noni lo buntal nelponai. Halo. Long, di mana Long? Di Gardu biasa. Kersibuk ente sih ya? Ente kade bae. Oke, OTW. Oke, WTO. Long. Long, sibuk banget. Ente, ka jalan aja kerja kan ngalamun. Wis lah, teu poin bae perlu naon. Hayu nganjang. Nganjang mana? Hayu jangan yuk. Aing penting nganjang. Awen aya 2 Long jeung budak. Pona mah garulis. Kau ini diajakan sih ayeuna. Sugana jadi ku sia kitu beunangna. Embung aing mambung hiji. Kerjara rengkel kieu bila perlu dua-duana ku yang dibogohan. Sakalian jeung makolotna dibeungkeut ku aing kabeh. Awas ya lamun eueuh rokok-rokok acan jeung kopi dipencet kaguguran sia ku aing. Sorry. Bro, loba pikiran aing. Hayu geus berangkatkeun bae lah. Ayo dah. Heuh, pikiran aing lanjut, hayu. Aing ge bae tah. Kali. Heuh. Iya teh enda jeung teh enta karebel alam mah seblakna ati keur tadi nya karesel kieu karebel bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sanya anu nganjang we nya nya teh enda jeung teh enta eureueuh. Kumaha atuh ieu? Bener ieu mun nganjang, soalnya petna koneng, nu aya di YouTube deh ya. Saha? Satu kedengeran ini salaman. Kok kayak jauh bae setia. Nangan enggak. Jareueuh. Ya.
hati teh ya, nah hati keluar teh ya. Ngomong dalam hati. Ekspresi mah tetap. Kesel nih, kerebel baik. Tuh, lain gitu. Emak. Ih, Menyak kesal gitu ya. Ente lah. Episode kedua. Coba. Pas kieu gong. Itu si efek background.